Nggak istighfaran tina dosa mah teu asa geus sah urang teh geus puasa teh sah. Dosa teh asa eueuh. Ngadakan jelema para jamaah sadayana jelema anu pangrugi-rugina nu teu meunang magfirah ti Allah dina bulan Ramadan. Sakit Allah geus ngajangjikeun, sakit Allah geus ngalem ka setiap jelema teh di alam kitu terus dina Ramadan teh rugi urang lamun teu meunang magfirah ti Allah. Kumaha teu riweuh atuh hiji perkara dipertanyakeun opat, salengkah opat perkara. Oke maneh makat ka mana perlengkana di didinya ditanya ayu maneh eta pake naon umur nepi ka bea ari mae eta kunaon eta nepikeun ka dipake ka mana eta duit balanjana terus dipake kumaha eta kumaha cara ngalana engke teh riweuh ayeuna mah kurang teu kapikir aing penting boga duit bodo teuing ti mana jalan terserah bil barakah wal Abdul Qadir Wali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi washabihi wa mawalah. Alhamdulillah para jamaah sadayana orang dikesakeun ampal dina Isya'ah dina wengian ke-28. Alhamdulillah orang masih bisa melaksanakan puasa, melaksanakan tarawih berjamaah. Insyaallah mudah-mudahan orang doa ka Allah, mudah-mudahan amal ibadah orang sadayana usahana terutami puasa dina Ramadan, tarawih dina wengina, ngalakukeun kahadian dina Ramadan, mudah-mudahan ditampi ku Allah amal ibadah orang sadayana. Alaya urang sadayana sinten maghfirah ya Allah wa amin ya Allah ya rabbal alamin. Para jamaah sadayana alhamdulillah urang tetep deui bade ngalaksanakeun salat sunat Idul Fitri. Saezuna dina sunat Idul Fitri teh para jamaah sadayana pikeun mukmin mah aya 5 lebaran. Ieu lebaran teh dipikeun mukmin aya 5 lebaran. Cek Anas bin Malik lil mu'minin hamsatu ayatin al-awwalu kulli yawmin yamurul mu'min wa la yaktubu wa la yuktabu alaihi zanbun fa huwa yawmu'idin. Cek urang mah lebaran teh hiji pikeun mukmin mah aya 5 lebaran nu kahiji setiap poe ngaliwat eta poe pikeun jelema mukmin wa la yuktabu alaihi dituliskeun eta pikeun mukmin zanbun dosana fa huwa yaumidin eta teh lebaran. Jadi lamun urang gawe tobat ka Allah isuk ngalaksanakeun maksiat urang terus tobat sorena gawe teh dihampura dosana eta teh lebaran gitu. Jadi lebaran teh ternyata lubar tina dosa. Lebaran teh lain orang lamun lebaran teh lain saling anteuranana lain tibang salah kadar urang meuli dagingna lain salah kadar urang meuli bajuna urang mah lamun can meuli baju can lebaran seakan-akan lebaran teh digeser we kayak can meuli baju asa teu sah lebaran teh meuli baju banyak gitu teu sah masyaallah Gusti dan asa teu sah eta orang terkecoh para jamaah sadayana kakecoh urang lain mah urang teh dina akhir-akhir dina Ramadan teh giatkeun kurang sing loba istighfar ka Allah dina akhir-akhir tapi kurang jelema loba eta jelema teh kakecoh ku kaayana ngahaja terbuai dibuai beuki deukeut ka lebaran diriweuhkeun ku sagalaina riweuh can ngadodol teh can nyeranginan gitu ya dan iya dia can itu dia masya Allah mesti siap-siapkan ari istighfar mana teh nggak istighfaran tina dosa nama teh asa geus sah urang teh geus puasa teh sah dosa teh asa eueuh ngadakan jelema para jamaah sadayana jelema anu pangrugi-rugina nu teu meunang magfirah ti Allah dina bulan Ramadan.
sakit Allah geus ngajangjikeun, sakit Allah geus ngalem ka setiap jelema teh di alam gitu terus dina Ramadan teh rugi urang lamun teu menang maghfirah ti Allah. Nah, disebutkan lebaran pikeun jelema mukmin mah teu aya poe nu kaliwat eta jelema mukmin eta naon nyata dihampura dosana setiap poena eta teh ngaranna lebaran. Hiji, nu kadua wasani al-yawmul ladzi yukhraju fi minad dunya bil iman wa syahadati wal ismati min kaidi syaitan fa huwa yaumul lebaran teh nu kadua mah nyata yukhraju fihi minad dunya jelema maot begitu maot mawa iman Islam tah wa syahadah jeung syahadah wal ismata ka jeung ngaraksa min kaidi syaitan dina godaan setan eta teh lebaran. Lamun jelema ieu begitu jelema keur sakarat, jelema sakarat begitu sakarat kan loba gangguan tina setan disebutna kaida syaitan. Setan teh cicingeun lain tibang ayeuna hungkul. Urang ayeuna masih kene jagjag waringkas sehat, nginum ngeunaheun, seger awak bugar. Bayangkeun ku urang sakit kaayaanana sehat tibang sapoe tidak geus kolep geus eungat geus teu tahan hayang amuk-amukan we yang buru buka. Urang dibayangkeun aya jelema 7 poe eta jelema teh nyaeta sakarat masyaallah teu asup cai teu asup terang bara dahar mah teu asup cai-cai aja 7 poe coba bayangkeun urang. Lain tibang ukur gangguan tina haus jeung dahaga tidinya kena eta setan datang ka jamaah sadaya. Gitu orang dirinya masyaallah sakarat teh begitu sakarat datanglah dirinya setan cek setan maneh entong sok zikir wae dek naon kudu zikir dek naon kudu percaya ke Allah ulah ya dengekeun ku anjeun tuh tingali anak anjeun tingali kolot anjeun bunga asal syaratna ulah percaya ke Allah. Setan teh kitu ke sakarat matakan aya jelema keur sakarat sok nyebutkeun ma abah kene lah tujuan bapak jeung abah ada. Urang saking ahke kolot bisa dengarkan karena keimanan juga dan gangguan lain kira dirinya mah masya Allah gangguan terus ngabisik hari ayah nama orang kersehat dibisikan siapa buru gelam beri siapa buru geranjian dia dibisikan orang ayana sehingga poho karena dosa teh tomat kaliwatan sapoe teh rugi orang dirinya bantekan urang lamun ningali kana Kangjeng Rasul mah para jamaah sadayana dina sapoena teh ngaoskeun istighfar 80 kali dina riwayat sariwayat teh 100 kali istighfar. Urang mah atuh dijamin dina dosa henteu jaminan asup ka surga urang. Ai Kangjeng Rasul maksum di Kangjeng Rasul maksum dijamin asup ke surga ayo orang sedek salah ngajamin orang oh nu ngajamin orang jadi orang mau ngajamin tapi kadang orang lalai ternyata orang lalai jarang istighfar gitu galamun keur ditajong tak karek lain ditajong mah daek teuing astagfirullahaladzim kitu ke bade jeung nyebutkeun jadol teh kitu mending jurig di bawah begitu ditajong teh jurig sia cek jurig teh aing salah naon cek jurig bisa salah gitu ya salah. Nah, gangguan tah begitu gangguan, urang ngasyahadah dirinya, kudu syahadah katanya. Musyahadah teh nempelkeun manah ka Allah, musyahadah. Urang teh lamun zikir teh tempelkeun jeung Allah. Jempelkeun ka Allah ditempelkeun.
La ilaha illallah ditempelkeun eta manehna teh ditempelkeun hatena. Jadi hatena teh ditempelkeun masyaallah. Musyahadah. Nikmat kalau bisa zikir kitunya. Urang mah zikir ayeuna mah zikir daging atuh anu. Zikir daging. Zikir daging. Zikir sesa peumeut cirahna gitu. Uyuhan kene sakigenya. Itu masyaallah unyuhan ieu. Ieu teh musyahadah urang teh engke teh ayeuna teh kabiasaan urang engke nantukeun urang bisa apa itu tidak gangguan setan dina sakarat. Lamun tuman leupas mah dina kahirupan sehari-hari kedeung aral ka dieu aral ka itu aral kana hirup aral kedeung aral subah jeung aral subah terus bila mana engke dina maot ge hese eta mempertahankeun iman hese. Ayeuna ge jelema geus morolog di mana? Morolog di mana cek saha teh morolog di mana jelema? Jelema teh ayeuna teh iman teh geus saroplok teh. Geus coplok. Lain bohong ieu geus coplok jelema teh iman teh geus eueuh ka iman. Gimana rek aya iman coba? Jelema geus eueuh ka era ngarokok ti beurang, ngopi ti beurang, sugan era kitu kudu puasa atuh minimal kudu puasa we heula. Teh era. Ku Allah. Da kujuri geus sieun ieu teh era. Caroplok, masya Allah tuh, gitu. Dan lamun orang dek ningali karena paras, saya coplok mah paras coplok iya, coplok gitu, minumnya di sawahan tuh, gitu. Alasan apa gawe teh, gitu alasan apa masalah, eset, eta kalau jam masalah singkat jati, kali masya Allah. Kudu biasakan urang musyahadah tah nempelkeun ku urang zikir tempelkeun jeung hate salat tempelkeun jeung hate nempelkeun anak dina salat teh khusyuk teh urang teh eling ka Allah dina khusyuk teh aya khusyuk teh eling ka Allah nyaho kana bacaana nyaho kana manana nyaho kana artina begitu urang nyaho musyahadah nempelkeun hatena urang teh keur salat tidinya timbul kahusuanana aing teh nyaho mah bisa ieu bisa khusyuk dek ti budak nepi ka kolot lamun urang teu bisa ngabiasakeun musyahadah moal bisa tetep urang teh engke mah moal ayeuna mah urang boga pangabutuh nempel ka kolot nya urang teu boga duit nempel ka tatangga urang dek aya nu maehan nempel ka babaturan nempel tah teh eta teh musyahadah nempelkeun teh dina keur nalika maot mah babaturan teu bisa nulungan kolot teu bisa nulungan anak nu kurang diurus ti leutik suan bisa nulungan henteu tebang bisa cari kumpul pamajikan nu urang digeugepan unggal peuting hanger tibang ciri doang dek sae tadi dinya nu ngajamina dek sae dinya urang detik-detik terakhir tah anu pertanggungjawaban urang anu siap nyekal kana kaimanan di dinya berarti kan mana urang anu biasa terbiasa dina kahirupanana lamun terbiasa berarti mampu dirinya mempertahankan iman Islam tah masya Allah waas para jamaah sekalian waas jelema teh ningali kana ciri-ciri dina sakarat loba anu teu husnul khotimah gitu jauh saya sok waas sok waas kieu para jamaah sekalian masya Allah jelema hirup molostrom aya sebutin molostrom teh salat taradai ngaji taradai puasa taradai atau dia kenal husnul khotimah ari husnul khotimah mah anugerah ti Allah. Anu eta anugerah teh kedah kurang diusahakeun. Carana kumaha? Carana sing rajin salatna, rajin ngajina. Kitu tah, rajin puasana, rajin zikirna. Tah eta teh bisa husnul khotimahkeun. Usaha keayaan, kebiasaan. Jadi tong dianggap kieu ayeuna insyaallah da aya balmamat sing di salat henteu, puasa henteu, ngaji tahara Aisyah yang ngotot yang usul tiba tuh, yang mau bisa usul khotimah, gangguan diganggu karena dikasehatnya kos model itu, kamu kan diganggu sekarang. Di sekarang mah beda gangguan, masya Allah. Orang di rumah itu jabang geus tahan, tertahan, jabang geus haus, jabang geus lapar, jabang geus lapar. Jelema ge ayeuna tong borning kitu. Jelema ayeuna geus kolep kaayaanna kaayaan teu boga duit ge geus wani maling. Jelema di alam dunya
teu boga duit geus wani maling, bila mana keur nalika sakarat moal bisa eta nyokot salat. Usabab tadi teh teu bisa mempertahankan agama atuh beureun keur sehat keur jaga-jaga ringkas teu bisa mempertahankan agama, kumaha keur dina sakarat mah tuh. Pasti dalam bangganya. Nah, bila mana jelema yakhrujuna fi minad dunya, keluarlah jelema, ruhna keluar, ngaranna maut. Begitu maut, musyahadah. Begitu musyahadah, tidinya eta jelema teh nyata tercegah karaksa tina gangguan-gangguan setan, eta lah ngalana lebaran. Bagja eta mah tah. Bagja. Bagian jelema maut husnul khotimah. Geus eta mah gagal ieu asup ka surga. Man qala la ilaha illallah, jelema anu ngucapkeun la ilaha illallah dina akhir hayatna dakhala jannah, asup kana surgana Allah. Nu jadi masalah mah lain eta, nu jadi masalah urang kaayaan urang, lamun urang keur kaayaan urang kauji, urang teh diuji ku Allah. Urang teh diuji ya, dek teu boga duitna, dek aya panyakitna jeung sajabana. Apakah urang bisa nyekelan la ilaha illallah waktu eta? Da jelema ieu keur teu boga duit mah rungsing. Bukan aya jelema sia ku getol geuning salat ku getol zikir teh aing keur teu boga duit ya. Oh ieu kitu. Kun nu boga duit mah sensitif. Jelema leungit urang Allah teh dileungit-leungitkeun da leungit. Dileungitkeun masyaallah. Guys, urang teruskeun. Wasalisul ladzi yujawiju fi sirat wa yamanu min ahwil ya ahwalil qiyamah wa yukhasu min aydil khusum. Jelema nu disebutkeun lebaran teh nyaeta jelema nu bisa ngaliwat eta jelema mukmin dina jembatan siratal mustaqim. Masyaallah. Pasti wa yamanu min ahwil ya ahwali yaumil qiyamah. Jeung eta jelema teh salamet tina pakeuna kiamat. Dina kiamat teh riweuh. Urang teh riweuh eta. Ayeuna karek dek lebaran ge mun riweuh naudzubillah. Engke mah poe kiamat riweuh. Leuwih riweuh ti payan ayeuna. Urang mah ayeuna anteng tibang sasaran urang mah duit, tunggal poe teh sasarana duit, tunggal poe. Sasarana teh eta we. Engke mah urang teh begitu poe kiamat mah lain tibang ukur eta. Lain. Kabaca kurang kabeh aing jeung saboga persoalan. Aing jeung saeu. Ieu aya harta anu pae dicokot jeung saeu. Waduh geus ngeuper urang dirinya sieun ieu. Masyaallah, engke si anu teh beureun ngadakwah ka urang. Nu dijolim teh ngadakwah, anu dihianati kurang ngadakwah. Masyaallah, Gusti ngadakwah eta kabeh. Bakal ngadakwah. Anu diomongkeun ku urang bakal ngadakwah eta ngadakwah kabeh. Di poe kiamat teh riweuh tibatan ayeuna. Riweuh. Tah bayangkeun ku urang kariweuhna ti ayeuna entong teh. Selesaikeun ku urang ayeuna. Selesaikeun. Mantakan lamun poe Jumaah urang salat sunat, salat sunat 4 rakaat. Eta salat sunat khusus hadiahna pikeun anu urang teh keur nalika urang bareto ieu. Sugan aya nu kacokot ku urang, sugan aya nu kapaling ku urang. Lamun salat sunat eta mah tah engke teh moal ngadakwah nu boga hutang ka urang. Anu engke urang boga hutang ka urang. Masyaallah. Loba fakir. Riweuh ngariweuh masyaallah. Urang ayeuna mah anteng, ngeunaheun tentrem gitu. Ieu mah leuwih riweuh. Kumaha teu riweuh atuh? Hiji perkara dipertanyakeun opat, salengkah opat perkara. Engke maneh mangkat ka mana, perlengkahna di didinya ditanya ai maneh eta pake naon, umur nepi ka bea. Ari mah eta kunaon? Eta nepikeun ka dipake ka mana eta duit balanjana. Terus dipake kumaha eta kumaha cara ngalana. Engke teh riweuh. Ayeuna mah kurang teu kapikir aing penting boga duit, bodo teuing ti mana jalan terserah. Dek sugan duit juri cuman. Ayeuna mah kitu jelema teh. Kitu tah. Engke mah dipersoalkeun nu kitu teh masyaallah. Ieu tah urang teh agama teh nu kieu. Agama teh masyaallah.
Hesenya, Masya Allah Gusti, asa wadi hese, terpada jauh sudah Masya Allah. Kita gak mati ngajak rapat kayak gitu, pahit kayak gitu. Masya Allah, nah fakeu keriu, jelma teh, wayu klasu min aidil khuzam, jeung diselametkeun eta mukmin tina leungeun pirang-pirang musuh, wazzabaniyah jeung zabaniyah. Aya malaikat jabaniyah nutukan nyiksa, disiksa ku malaikat jabaniyah, Masya Allah. Malaikat jabaniyah mah Masya Allah, ngalain kira lamun sakali nenggelkeun ka eta mayit nyiksa ngaranna hancur kan. Hancur. Beres hancur, dirupakeun dibentukkeun deui, disiksa deui hantam. Malaikat jabaniyah mah kira. Lamun jelema salamet tina malaikat jabaniyah, eta lah ngaranna lebaran. Salamet tina siratal mustaqim. Salamet urang tina pakeu yaumul kiamah. Pakeu urang salamet di tina malaikat jabaniyah, eta lah ngaranna lebaran kitu masyaallah. Urang teh kita bakal merengkinya, bakal orang kafe kiamah ke, bakal dikalubur ke, hudang ke di alam baas, alam kebangkitan, ke di alam masar, karungkul, ke di alam mijan. Urang teh kabayang eta alam mijan jeung alam masar kunaon ieu hate. Ieu aya naon hate urang? Kudu pertanyakeun ieu. Ieu ngadang naon? Urang ieu ngadang naon ieu? Ladang naon ieu nu kaasup kana diri urang? Aya nu aneh ieu. Aya nu aneh. Tinggal kurang sok gerak lamun hirup ya hayang kabuka hate, minimal raksa heula. Hiji urang lamun endek barang dahar di mana eta asalna? Raksa heula eta we heula. Entong kudu hese apik-apik mah eta we heula. Cara urang kumaha dina dagangna, cara urang kumaha neanganana, cara urang kumaha ngalana. Begitu mesti dirinya sesuai dengan hukum Allah, dahar kurang lep, dahar halal ngarana, timbul kabarokahan kana awakna, mulai ke cahaya Allah asup lep ta eta. Ini cahaya Allah teh mental wae budak. Dek asup dina manakib, asup dek asup di kan hatena. Ngadang deui. Masyaallah Gusti, dari biasanya. Allah. Terus tapi kamu kitu bakal gitu, bakal mental terus gitu mental. Warabi wal yawmal ladzi yadkhulu fil jannah wa yamanu min jahim. Nu kaopatna sebutkeun lebaran teh jelema masuk ka surga, eta jelema teh salamat tina neraka jahanam. Bagja urang masuk ka surga, bagja urang teh Gusti lagu jeung urang nyata salamet tina neraka. Di surga nikmat kanikmatan lain kira. Surga mah khalidina fiha, neraka ge khalidina fiha. Surga teh urang teh ke salilakna salawasna, ayeuna urang nyeri sakedeung nyerina, susah sakedeung susahna, ripuh sakedeung ripuhna. Engke mah urang antara surga jeung neraka, asup ka surga nya ngeunaheun salilana, asup ka neraka nya disiksa terus. Eta kan teu kapikir keneh wae, nu kapikir kana ayeuna daging keneh wae. Tapi ka ayeuna akibat teu puasa teh akibat kitu teu nyaho mana neraka mana surga. Urang teh nu kitu mah didagorkeun. Masyaallah Gusti. Ya masyaallah, eta kitunya urang teh masyaallah lain kira. Itu makna lebaran kade, lebaran teh naon urang lebaran teh ngadu gedung. Gelo eta mah. Kagok edan, melalujuna aredan kabeh. Aneh, geus nyaho merek teh kagok edan. Sebagai tinggal di paros ayo lah aja. Berarti edan. Geura tinggalin dina mereknya nya. Kagok edan teh gitunya. Kagok edan atuh kagok edan beneran. Berarti melalujuna edan. Tinggalikeun we paros eta. Gusti nagung. Kan atuh urang dina ucapan kata-kata itu mesti jadi doa ke aredan kabeh.
Itu dek kumaha itu orang teh uluh hidangan juga. Ya edan kabeh jadi edan. Gusti tanya aing tanya kumaha? Masyaallah. Yes. Nah, terus kali mana wal habis alim alladhi yanzuru fi rabbi wa huwa yawmidin anu kali mana yanzuru fi anu disebutkan lebaran teh ningali eta mungkin dina ka pangeranana mungkin wa yawmidin eta teh poe lebaran masyaallah. Lebaran hiji jelema anu kasupkeun lebaran teh nu meunang magfirah ti Allah. Nah aya kitu jelema anu eta jelema teh dosa di bulan Ramadan aya. Aya. Mana nu aya? Jelema anu teu meunang lebaran teh jelema anu siap-siap teh maksiat sanggeus lebaran. Siap-siap pokoknya mah inges lebaran pokoknya mah nek maksiat gitu nek maksiat deui nek zinah deui mata nek ditinggalikeun deui kana bujur letah nek bikin ngomongkeun deui eta teh geus dosa geus teu meunang lebaran teh nu kitu teh urang aya kitu ti ayeuna urang ayeuna ieu ayeuna aya teu urang itikad urang rek nyawalan ieu urang tong batur ieu urang aya niat teu urang rek nyawalan engke geus lebaran anu aya teh urang dek biar ka anu jadwal teh eta we nyawalan mah teu eueuh can aya nu niat aing niat pokona mah lebaran aya rek nyawalan eueuh bubur niatan orang ayeuna dek nyawalan teu nyawalan lagi orang geus menang pahala niat nyawalan esenya nyawalan mesti tahu eta nyawalan lain kira jeung para jamaah sadayana tekan urang masyaallah. Nah ieu salat sunat Idul Fitri ari salat sunat Idul Fitri teh salat Idul Fitri salat Idi hari Idaya teh nyata sholat Id. Jadi sholat Id, sholat sunat Id. Di dia para jamaah sadayana wa sholatu Idul Adha afdalu li wurudiha fil Quran. Saestuna antara Idul Fitri jeung Idul Adha teh nyata leuwih afdalan kene Idul Adha. Afdalan mah afdalan Idul Adha. Urang sababna sebab diwurudiha fil Quran fi qouli ta'ala fasholli rabbika wanhar. Sebab cek Gusti Allah fasholli rabbika wanhar. Ada sebutan nahar di lebaran Idul Adha. Kumaha hukum salat sunat Id? Hukum salat sunat Id teh eta hukmuha sunnatun, hukumna teh sunat. Bal hiya abdul nawafil. Ngan kieu aya deui cenah wakila innaha fardu kifayatin hukumna fardu kifayah. Jadi salat sunat teh hukumna sunnah aya di dina sawarehna mah eta fardu kifayah. Ngan cek Imam Abi Hanifah mah beda kade. Jadi lamun nganut Imam Abi Hanifah kitu eta mah hukumna wajibatul wajib. Gitu Imam Abi Hanifah. Wajib kade. Katakan lamun urang dapat hukum dina witir kan di orang sunnahnya gitu. Witir teh seorang bisa jadi wajib kan? Wajib ayat sanes Imam Syafi'i mah tetap sunnah. Bok urang witir bang tarawih jasa enggaknya gitu witir. Ira waktuna cenah waktuha min tulu isam ila zawali min yaumi Idul Fitri. Waktu nate nyata awana dina bulan Syawal, dina Syawal tah. Kominja dina bulan Syawal dina Idul Fitri mah Idul Adha mah dina tanggal 10 bulan Zulhijjah lamun dina Idul Adha. Idul Fitri mah tetep we urang dina awal Syawal. Berarti poin kahiji pertama. Aya sunnah-sunnah dina salat sunat Id mana hiji takhiruha ila antar tartafi'a qadrubin. Hiji ngalaksanakeun salatna kudu sakira-kirana
eta matahari teh satumbak. Jadi diperkirakan orang tengah 7 jam 7 itu tak satambak teh di tengah 7 begini. Jadi nyokot duha teh sajam ti subuh mah kieu. Lamun saat subuh teh ana subuh kan lewat 4:42. Anggaplah lamun tera 30 berarti tengah 5 teh berarti kudu sajam, di tengah 5 teh berarti tengah 7 waktu duha. Gitu. Bagus sama bangsa jam 7 gitunya. 7 bejana kan. Idul Fitri kan. Fi'luha di mana di jalan kenana atau napi di mana orang patah-patahna bil masjid anit tasaa di masjid lamun eta masjidna luas. Jadi lamun masjid itu mau di masjid. Itu barang mah ada beda hukum kade. Jadi barangnya beda hukum. Lamun kira-kira na masjidna luas mah teu di masjid. Ngan lamun sepi mah tong di masjid di lapangan. Gitu. Kira-kira sempit mah gitu. Sehingga kan orang lamun cara kumaha lamun head mah cicingna watakiful huyadu bibabil masjidi ya sama nal khutbah eta mah lamun head mah cicingna dina luar ta sama ieu mah dina pantu masjid yasma nal khutbah dina ngadengeun khutbah gitu. Jadi muheb tetap bisa lebaran ya, bisa sholat sunat id. Jadi tong nggak orang terhead juga saya ingin ya. Bah kesunahan dina Idul Fitri iya lailatihima bil ibadah. Urang kudu ngahirupkeun dina peutingna ku ibadah. Jadi peutingan id teh urang ibadah ka dihirupkeun. Al-ghuslu wa yadkhulu min muttasafil lail termasuk adus kade. Jadi aduslah iraha cenah wa yadkhulu min muttasafil lail nyata asup dina pertengahan peuting. Jadi urang mah geus we mending kene meh salat subuh salat adus tata. Adus nawaitul ghusla ieu liyaumi idul fitri lillahi taala. Gitu ya guys. Si jadi niat adus wayan idul fitri karena Allah gitu guys. Adus kade adus sunah. At-tayyubu wa tajayyunu. Sunnah kudu make harum-haruman. Kudu berhias gitu. Kudu bersolek. Nah. Eta kudu bersolek kade. Jadi lamun urang nek salat Id kudu urang make minyak sengit kita, kudu make hias kita. Eta teh ngajadikeun naon nyata sunnah kade. Sunnah. Kumaha lamun kieu cenah? Jelema wa yusannu khurujul uzuz wa ghairi zawatil hayat minan nisa'i bisyabin bazalah. Bikin awewe mah, bikin awewe ya kaluarna menang kaluarna teh kaluar imah nek salat id ya eta disunahkeun awewe mah make pakaian nu bazalah nu goreng. Nah, jadi anu butut Pak. Tapi pantai yang halus ya, halus wah ginting ya. Oh di orang atau kadang-kadang lebaran pakai pakaian goreng mah di mana ya? Itu yang halus coba yang seksi dia tuh malah orang teh nambah di dosa we urang dari salat itu. Gitu. Awe tah gindingkeun awe nu ngora teman. Jeung ngora kitu aya nu ngora mah eta sunnahna keluar. Begitu keluar dek ngalaksanakeun salat keluar imah dengan sholat id memakai pakaian anu bazalah gitu. Eta pikeun sa wa masabat wa zawatul hayat. Kunaon sababna? Sabab awe anu mah besing ngajadikeun narik gitu. Jadi menarik penampilan anak gitu.
Itu sing ngajadikeun penampilan seksi gitu nya. Eta fayukrahu cenah. Makruh hukumna lahun nakhudul idain, makruh hukumna ngalaksanakeun salat. Mun aya ngora seksi untuk pakai pakaian seksi, maka ke salat Id makruh. Gitu hukumna teh. Nah ini urang kira-kira tuh beukeun mah teh. Sana beukeun ya. Gitu. Wa sholatuhunna fi buyutin afdalu, ngan salat di imana leuwih afdal tibatan di masjid. Tadi gitu. Kalau seksi tah. Arbi seksi itu majikan. Arbi cuci wae gini. Ada esen nerapkeun hukum kieu mah aya geus lebaran gitu ya. Pada itu lebaran baru mau katinggalian pakaian ulangnya. Esen bener nerapkeun kieu nya. Aduh, geus matakan lamun bisa mah ibu-ibu pisahkeun salat Id teh, lamun bisa mah. Kitu tah. Di mana ke ibu-ibu mah pisahkeun. Bisa urang mah hiji wae nya. Hese bener ngatur kitu. Hese. Hese bener ngatur masyaallah. Kitu tah makruh lebih afdal mah lebih bagus mah lebih afdal di mana salatna. Salat lebaranana. Al-bukuru li ghairil imam. Sunnah pikeun urang rek ngalaksanakeun salat Id sunnah pikeun anu salian tina imamah datangna isuk-isuk. Isuk-isuk lain imamah. Lamun imamah ada beurang kade. Wah imam isuk-isuk nih. Jadi kudu nyawa aturan imamna. Gitu. Urang anu lain imam isuk-isuk datangna subuh atuh. Gitu. Subuh. Nah. Al-masyu ilaiha jahadan. Di dieu para jamaah sadayana disunahkeun mangkatna urang ka masjid teh atanapi urang dek lebaran teh dek ngalaksanakeun salat Idul Fitri teh disunahkeun leumpang. Sunahna leumpang. Sunahna mah leumpang. Ulana motor kate. Leumpang. Sunahna mah. Tambah kuat katanya. Waraju bi tariqi akharul aksari dieu balikna jalanna anu lain deui. Jadi berangkat kurang dina berangkatna beda jalan, balikna ke beda jalan. Kurang sababna. Kanjeng Rasul lamun teh sunat itu. Kurang sababna, sabab kieu. Hiji eta nu kurang dilengkahan supaya jadi saksi hiji tah. Jadi supaya jadi saksi. Itu kurang kalengkah jadi saksi itu teh. Kurang mangkat salat itu teh. Anu kadua supaya urang teh bisa paaprok jeung jelema anu sejen. Jadi eta tadi. Dan kadua, anu katiluna, loba hikmahna eta. Kanjeng Rasul marentahkeun kitu teh. Tapi lamun kira-kira kieu mah ya, urang teh aya ka warung jengkol teh jalan hareup, jalan dia jalan gede, balikeun jalan sawah atuh pan jelema aya ke juri kieu mah. Enggak sih balik di ka dieu. Lamun di ka ditu lah tuh ka Malingping muter. Ka desa ka itu tuh. Masih mana, Bang? Pas lebaran, lebaran di mana? Warung jengkol. Aing mah warung jengkol kena. Biar jelema teh bener kuperilingan tuh dagingnya teh mah. Nah, dagingnya masyaallah. Itu masyaallah Gusti daging. Sunnah dah itu sunnahnya. Sunnah masyaallah Gusti daging. Beda tah eta tapi luar biasa. Jeung sunana fayudabu tapilu liaksurul ajrul bikasulil khuta. Sunana kudu dilambatkeun leumpangna kade. Jadi kudu dilambatkeun tong lumpat. Itu pas sudah udah geus maling kieu nya. Leumpangna dilambatkeun. Kunaon dilambatkeun? Jadi kieu ye aya alasan. Liaksurul ajru supaya loba pahalana. Gitu. Alus sama kos keuyeub leumpangna. Ngesot alus. Jadi santai nih lupa gitunya gitu temu buru-buru teh gitu ya dililakeun masalah wal yustabta in kana min ahli ilmi wa yatasaddaqu fina kata lias hadullahu tariqon jadi supaya jadi saksi tah jalan teh guys. Ta'jilu salatil idin nahar fi awal waqtiha sunnahna
dina salat Idul Adha mah sunnah ya pikeun Idul Adha ya. Idul Adha mah sunnahna di awal waktu. Itu. Kurang sabab lekaya yatasnya waktu udhiyah ba'da salat supaya panjang waktu kurban sambil salat kata dina salat sunat Idul Adha. Kumalamun dina Idul Fitri mah takhiru salatil Idul Fitri ila irtifai syamsi qadaruhin likaya tasya waktu ikhrajul fitrah qabla salat. Ai pikeun Idul Fitri mah sunnahna diakhirkeun salat sunat Idul Fitri teh minimal ila irtifai syamsi qadaruhin minimal nepikeun matahari naik 2 tumbak alus mah jam 7 lewat. Itu geus kuat. Usai mana kowe bedug. Kurang sabab kia likai yatasya waktu ikhrajul fitrati qabla salat supaya eta teh nyata mere waktu supaya panjang dina mayar zakat. Jadi besing aya macam mayar zakat bisa kan jadinya aja dipanjangkeun waktu. Gitu. Supaya luasa waktu. Yes. Sunnah al-fitru qabla salatil Idul Fitri jeung sunnah pikeun Idul Fitri mah urang kudu daang heula memeh mangkat. Minimal ngadaang cimplok. Daang heula. Idul Fitri mah teu daang heula, sunnah daang heula. Beda jeung Idul Adha. Lamun Idul Adha mah tong daang heula. Memeh mangkat teh kewet tungguan. Kumaha daang-daang ke lamun geus masjid sapi we. Ya lamun teu masjid sapi teh daang meureun. Itu gitu. Di Idul Fitri mah sunnah tah. Mantakan sok inget ya sok nambul hayam, gitu nya pakai hayam ditambul gitu orang gitu. Ngadang naon cara paling abdol? Wal abdolu ayyakuna bitamrin. Abdol nama make korma. Abdol nama ngadang korma. Abdol mah gitu. Kita buru-buru dahar, subuh-subuh dahar. Nah, jadi dia para jamaah serena beda jeung Idul Adha mah imsak. Guys, dan terus gitu. Jadi dia para jamaah serena urang dina tata cara ieu salat Idul Fitri. Aya dina tata cara salat Idul Fitri ya, dan terus sagede. Ayu kabiro fir raqatil ula sab'at takbirati yakinan baina du'a istiftah wa ta'awud. Carana urang dina rakaat pertama takbirna 7 takbiran salian dina takbiratul ihram kade. Jadi di luar takbiratul ihram gitu. Eta mah takbir 7 takbiran ta pertama nu kaduana 5 takbiran itu di 5 takbiran kadua ini tong jadi permasalahan ya di coding aya 8 takbir gitu 8 takbir gitu dianjurkan disunatkan 7 takbiran yakinan ku yakin baina doa antara doa istiftah jeung ta'awuz. Raful yadaini jeung angkatkeun beungeun jahru fi al-imam wal ma'mum wal munfarid jeung urang ngabdaskeun imam ayakuna baina kulli takbiratil baqiyatis salihah nyata di antara takbir teh urang maca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Itu urang bari usolli sunnatul Idul Fitri rakaataini Allahu akbar subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah akbar. Ayat yumnahu ala yusrahu tangka sedih baina kulli takbiratin nengeuna ya tendeuna dina luhureun leungeun dengan katuhu ditendenkeun dina leungeun kenca dina hanapeun dada tendeuna baina kulli takbir. Jadi setiap takbir Allahu akbar hanapeun dada tendeuna Allahu akbar gitu. Ada penada. Wasdu takbir bita'awuz menyambung takbir jeung ta'awuz.
Eta dina masalah takbir. Pesan nur tahiyatul bil aid jeung urang nyata sunnah kade kudu dilakukeun urang. Dan dina takbir teh urang dina keur nalika takbir urang kudu macakeun takbiran disebut takbiron disebut takbiratul idain. Urang mana wasigatul maksurah aya anu dimaksurkeun urang Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah wallahu akbar Allahu akbar walillahil hamd Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila la ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa 'azzaza 'abdahu wa 'azama al-ahzaba wahdah la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlishina lahud-din wa law karihal kafirun la ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Terus kurang takbiran tah sunah usahakeun ketinggalan. Nah di dieu ayat takbir mursal ayat takbir muqayyad. Takbir mursal teh wal mutlaqu an takyir bis shalawat aya kabiru min kulli waqtin. Ari takbir mursal mah takbirna teu kaikat seperti kumaha dina setiap lebaran. Jadi dina Idul Fitri jeung Idul Adha waktuna nyata dina mulai guru bisyamsi suruh panen kue dina pentingan malam Idul Fitri nepikeun ka akhir sholat id eta ngaranna takbir mursal. Di takbir mursal teh urang waktuna berarti mulai maghrib nepikeun ka beres sholat sunat id. Takbir mursal Idul Fitri lah. Idul Fitri Idul Adha. Lamun muqayyad mah pada sholawat setiap sandi sholat sawaun kanat fardun am naflan adaan am qadaan wal janazah yakunu fil adha faqat. Jadi lamun dina takbir mursal naon takbir muqayyad mah urang nyata nek dina sholat sunat nek dina sholat fardu nek dina sholat jenazah eta mah kudu takbiran eta mah ayana dina nyaeta dina poe lebaran Idul Adha unggul. Jadi Idul Adha teh urang mulaina berarti tanggal 10, 11, 12. Gitu. 13. Nah, hari tasrek. Dina hari tasrek eta urang takbirna takbir muqayyad. Ari mursal mah tadi nu dibedangkeun takbir saterusna mah mulai ti maghrib nepikeun ka beres Idul Fitri atanapi Idul Adha. Eta mursal. Dek Idul Fitri, dek Idul Adha, eta mursal takbirna. Tapi lamun muqayyad mah terus ngan dibacana setiap geus salat fardu, geus salat sunat, termasuk salat sunat jenazah eta ngaran takbir muqayyad. Iraha eta mah tiba ukur dinas lebaran Idul Adha unggul. Di sambung pagi urang teh enak takbiran isukan subuh teh sholat Idul Adha sabama begitu Idul Adha kan beres tah takbiran teh eta mursal ngan lamun dina Idul Adha kan aya hari tasrek gitu hari tasrek dirinya hari tasrek eta sambung teh mah urang teh lebaran ayeuna teh begitu lebaran teh beres lebaran aya sholat zuhur beres sholat zuhur kudu takbiran jadi dulu deh takbiran eta ngaranna takbir muqayyad sunah teh aya nu maot jam 2 teh takbir eta muqayyad terus we tepikeun ka beres hari tasrek nya eta muqayyad gede insyaallah para jamaah sadayana mudah-mudahan urang tina salah kadar dina pangosan alhamdulillah dugi urang tina akhir dina Ramadan
Urang ngadoa ka Allah mudah-mudahan urang sadayana sing ditampi tobat urang sadayana ka Allah ngampura dosa ka Allah mudah-mudahan urang sadayana sing dijadikeun jalma takwa ka Allah mudah-mudahan urang sadayana sing dipasieun ilmu manfaat mudah-mudahan urang sadayana sing dibarokahkeun dina kahirupan barokah dina harta barokah dina ahlian urang sadayana termasuk mudah-mudahan urang sadayana sing istiqomah dina ibadah mudah-mudahan urang sadayana sing dipasieun keyakinan seperti keyakinan para anbiya para aulia para syuhada para syuhid termasuk mudah-mudahan urang sadayana sing saling biasa saling maafkeun satu sama lainna intinya saling hampura satu sama lainna mudah-mudahan urang sing dipasieun hate anu bisa ngabebaskeun tina segala penyakit insyaallah mudah-mudahan urang sadayana ieu sing dipasieun nyata sing dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya Allah ya rabbal alamin. Pilih ayat pertanyaan dengan pertanyaan saudara sing pertanyaan. Matakan makruh hukumna kaluarna makruh gitu. Nu di aktona di imah di makruh. Tapi hukum kukituna ieu hukum pikeun urang heula teu makan roda heula. Gitu hukumna. Cekap gitu urang ngadoa ka Allah urang suka nek takbiran urang suka nek asma lebaran niatkeun sing alus itu niatkeun sing alus urang nek silaturahmi jeung dulur jeung baraya jeung kolot jeung sajabana niatan silaturahmi tadi urang dina lebaran sing hati-hati hiji tong paantel urang hiji jeung adi ipar kadua jeung kakak ipar katilu dulur ti pamajikan terus anak namun urang teh mah tina adi namina jadi sing hati-hati da urang selebihna dirinya mah kade sing hati-hati kalau teman di masjid sok belajar awet juga mau bagus nah Pak Robi mau tambah kalian bawa balik kabeh ini mungkin sok jauh sok kalau salaman gitu Ailen teu meunang salaman jeung awet teh meunang lain teu meunangan ulas teh paantel gitu ai menang ngan peda kan urang kan aya nipel bahasa lama jeung nulis mah geuning aya struman serius cenah da merasa normal ieu kieu mah teu normal teh lamun ti beurang teu puasa teu normal ieu teu jadi namanya mana kesarua aya mah keur ka tempat malaikat ai sukan ke di tempatnya kucurig curig sama tapi sekarang sampai di maya terpuasa pantes boleh kabeli daging urang tetap curi kata biasa ya jadi jadi kita orang doa ya itu buka daging ngomong ke parunya insyaallah ayo beres orang doanya orang doa barengan bismillahirrahmanirrahim sallallahu alaihi wasallam